Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Sira boleh nang betekok bedekul. Ngoh ngaranong nong bucur badak. Bacret huluna. Halo Spada. Elsa, anybody home? Halo. Saha eta diharupnya? Pengemis anu sok memaksa teh kitu. Halo, punten, ada orang enggak? Halo, Spada, punten. Ada nah jeung dia sagalanya. Alah sih kumaha apa layak nang biro. Oh, ada, keluar dong kalau ada orang mah. Please deh. Rata udah halo-halo nih, keluar. Iya, sebentar. Masa kumahanya. Mau ieu jaga-jaga bisa nyarikan ke Neng takol ku ieu. Mana sih ini? Lama banget ini teh. Halo boleh nang. Yuk keluar. Oh Ibu Ratna gini. Mantap pengemis. Meni lama banget. Ratna udah pupuntenan loh dari tadi. Si Elsa ada nggak ini teh? Elsa. Nah ada di bumi iya mata ayah anu namina Elsa dah Bu Ratna. Maksud Ratna teh Mama Neng. Elsa Projan ada nggak? Oh, si Mama. Dah ayah si Mama dah. Loh, gak ada kemana ini teh? Ka pasar si Mama mah nuker-nukerkeun calana, soalna anu hiji mah liangan. Iya, gak ada si Elsanya. Sedih deh. Emang ada apa gitu ini teh Bu Ratna nah mencari si Mama? Ada apa? Ratna teh mau pesan kue, tapi si Elsanya gak ada gening ya. Ya udah tuh kalau nggak ada mah udahlah, nggak usah lah, nggak apa-apa. Thank you banget loh. Kak itu punung Bu Ratna meninggal sekolah pundungan ke era ih. Cuacanya panas gini. Aduh. Ibu lagi mau lila goreng ya mah. Wah iya hanya sedui mau doi cangcut. Kesel banget Ratna wah gini udah bad mood. Mau berangkat kerja bad mood nih. Kesel. Ratna kemana ya berangkat kerja? Iya. Oh, ternyata konon nih jurus gitu. Apa gara-gara kamari gitu? Gara-gara nanya? Oh, gara-gara pengen tante ya kecewa kayak Imas nih. Ku menangis, membayangkan. Simbut tenahnya asa bau kieu. Dikihan gitu ku berit ya teh. Kau nina ini, kau pergi bersamanya. Imas? Barang naon eta meuni jeung urang rumah sagala. Saha nu ngarerewas meuni gawe teh nya? Berarti teh ngalondri ieu ka maneh? Ya? Meuni boge bae mau dadir. Pekeun lah sangat teh. Har, eta teh mau dadir. Panjang bae teh boke beurit ya. Ternyata dadir. Dadir ya mah. Simbut saya teh meuni bau-bau kieu Simbut si Usep eta teh. Oh, emang si Usep lamun kersana sok ngadadir ya teh? Nih kasep-kasep ngadadirnya. Ah, henteu biasana ge. Apa jangan-jangan anu sareng Bu Erna teh lain si Usepnya? Ayo, sareng jeung saha? Gak ada salaki batur, cinta salaki batur. Nyanta atuh Imas mana teh meuni amit-amit ieu jeung salaki batur. Bu Erna mah jelema kaos kitu ya. Terus ya bau dadir satu Bu Erna. Bau dadir pocong ya, pocong keliling. Maknya dadir pocong emang geus teu usum pocong nage atawa eta mah dadir Bu Erna Bu Erna si Usep lagi Bu Erna sare sorangannya si Usepan dinas nu Bu Erna eta dadirna Imas hampurannya jasa cing bersihnya siap Bu Erna pasti mah pasti sangat tapi eta bahan biayanya soalnya kudu treatment ya mah kudu di air keras gitu gimana tuh bisa ku air biasa gampang eta mah nu penting mah bersih jeung seungitnya mun kitu mah Bu Erna balik hayu Ayo, tapi Bu Erna, kalah. Dia. Naon deui eta Imas? Imas teh nanya ieu apa teh Bu Erna eta? Imas si Ratna anu mengintai. Nya apal atuh Imas, pan si Ratna ge apal ti Bu Erna ieu. Soalna Bu Erna anu mimiti ninggali eta pengintai teh. Oh, kitu eta teh. Kumaha ya ciri-cirina? Ciri-cirina teh nya kalau ku Bu Erna inget-inget. Ciri-cirina teh, oh, make celana pondok, make jaket mun teu salamat terus make helm. Eta nya ciri-ciri mah tilu. Ngan beungeut mah teuing teu apal teu katingali soalna.
Pakai jaket, pakai helm, jawabannya, oh, ku emas bakal diinget. Nah, jeng diinget-inget segala itu, kumane ada diringkus, Imas? Hah? Entah cek gitu ya, Mas, mau ukur nanya hungkul, ya, Mas. Bertanya penasaran gitu. Eta, oh, nanya hungkul, pengen tadi diringkus, iya, kumane juga 86 gitu, siap, 86. Ah, mau nonton, ya, Mas, Yun, kan nonton, mau nonton, Taiwan tuh. Nyangga satu hari kita mau bayar balik halanya. Ayo ah. Ayo Berna. Pakai jaket, pakai helm, pakai celana pondok. Helm, jaket, celana pondok. Gue masih ingat-ingat helm, jaket, celana pondok. Paket ah. Hah? Gua paket mending ruas tehnya. Ah, nih, ayo tuh. Ah. Paket ah atas nama Imas Jelita. Alah. Oh, paket lah Imas. Mana dia kan itu? Ini. Oh, paketku datang. Dipoto dulu ya. Oke. Lah. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Makasih tanya. Alah. Gaya euy, saya teh HP iPhone 17 Pro Max. Ibu, saya ini mau tanya. Tanya naon mana? Ini ya, yang rumah itu ada apa enggak? Rumah yang mana? Mana dua tuh kagen mana teh? Nu iya tuh nu itu, emang barat tuh emang seratna, nu mana? Nu ini lah. Lah, nu ini. Oh, iya masih radem nih. Tak kudu disampurkeun tunjuk wae ka temen nih. Kudu disampurkeun ai mani. Ya biar jelas lah Ibu. Kan tadi saya udah bilang, kata Ibu ngejelas cenah. Lah, pabalimut. Oh, bener lagi mana? Oh, iya si radem gawe. Oh, nya. Bukannya dia mah gawenya penting lah. Ya kan sip-sipan aja ya. Itu penting dulu, ya main lah si eta mah. Oh, kayak gitu ah. Baru tahu saya. Emang dia tuh kerjanya apa ah? Supir forklift? Kunaon kena? Ah, enggak. Saya mah cuma nanya aja ya. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Banyak sekali paket yang harus saya antar. Alah. Ada si eta sok tarapugu teh nya. Diantarkeun paketnya hiji cek aya mah gubuk kabeh sakarung nih. Buka aya di mah. Tapi kala nah si eta teh nanyakeun siratna nya. Ieu mah curiga ieu teh Kira-kira meni bau bisa nih meni ka ieu mah liur aya mah ngabuk eta. Bau tapi panjajakan nih bau. Ari si mama teh ka mananya meni ka pasar teh balik-balik neng siun dia mah sorangan. Naon eta? Bisa dicarikan. Jasmine. Kunaon kamu nih? Henteu teh kunaon. Kenaon kamu Jasmine? Henteu kenaon, aku mah lagi diem aja. Oh, keluar diem. Jasmine, Neng teh karek inget. Neng acan ngomongkeun ieu ka kamu jeung si Ica. Ngomongin naon ini teh Neng? Hai Jasmine. Meni teh kalau disebut mana mah meni jual we datang ge jual langkung. Kantornya Ica mah atuh tajam silet jadi bisa mendengar dari kejauhan. Percuma Ica pendengaran tajam ge ai suara awehan mah. Jeung naon? Ya kan di mana ada kelebihan di situ ada kekurangan Jasmine. Jadi mau ngomongin apa ini teh Neng? Jadinya guys, Ibu Era teh udah mengajak kita ke villa. Yang bener ya kamu Neng? Ica mah mau milu guys. Ya bae, mana mau ngilu mah menit pengaruh alus oge mana teu milu tengheuringan. Nah kamu mau milu Ica? Enggak aja Ica mah. Tapi ada milu ketang. Flin mana mah kone greget dah aku hangegel. Sorry. Dan ini teh berangkatnya guys. Nah, lamun eta Neng tak apa. Soalnya Bu Era can ngomong. Atau geus ngomong gitu kasih mama? Tanyakeun atuh Neng kamu teh ka mama kamu. Cuk buru tanyakeun ayeuna. Iya, engke sama Neng ditanyain kasih mama. Nih, haji engke sagala meni ayeuna atuh aku geus teu sabar ya, buru. Si mamahna eueuh Jasmine meni rek ditanyakeun kumaha jelema eueuh. Ngeribuh Oh, eueuh, pengen aku teh aya. Hari di Pilana ini tak ada kolam renangan gak nih?
Nya aya meureun eta ge. Tak apal neng. Pasti rek mau mermet deh maneh. Masa dida ieu mah. Nah, aku mau apalan Jasmine Ica udah mau mermaid. Ya kan si Jasmine teh lancek kamu Ica, jadi pastinya apal tentang kamu makan adik kakak. Di, meni apa sih meni rujut pisan dah geuleuh ih. Non sih? Kakak nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu teh nggak baik. Gandeng deh maneh meni dik naon sih di dari ieu juga balik Enggak aku keur nonton teh buru balik. Nah, kamu mah ngusir Jasmine menik. Gitu lancek mana mah Ica amit usir. Kakak jangan usir kita. Kalau kita diusir kita tinggal di mana ya Neng? Baik koneng nih juga itu balik nah di oge balik. Kakak kamu itu jahat sekali sama kita ya Neng. Peluk dia Ica, biar kita tidak diusir. Ayo cepat peluk. Awas sih cuman meluk aku di smackdown. Ica, buru mana teh tangkep ih. Kakak. Ica meni igel ih. Sok Ica lebih erat lagi Ica. Buru Ica. Ica meni geus Si Jasmine makok meni bau Hayo balik Nih geuleuh rujit Jasmine. Ini bau kieu bau monyet. Nah, Ica mah pergi. Bau. Ya bae atuh koneng meni ngarege hitu pasti bau. Bener gini bawa monyet. Ke kamar mandi heula aku enggak kuat pengen ngomong. Jangan tanda ya mah. Kudu ada ditungguan leuwih lila maranya. Aduh, ini cangkul kieu. Untung we tadi ditukerkeun eta calana jadi pan menang bonus ya mau kena murah ge. Har, naon eta ngahalangannya? Naon? Tinggal di heula nya mah. Maneng geuning halangan meuni. Naon cenanya? Awas. Ngahalangan naon ai maneh? Jeung kenaon maneh di dinya ya? Ya masih keur ngintai Mas Ratna. Pani mana teh pengintai yeuh orang jahat. Oh gitu. Tapi nah ieu teh we diintaina pan penting-penting ya anu ngintai Mas Ratna mah. Oh, gitunya. Cek saya ya Mama Neng. Cek Bu Erna, pan Bu Erna geus nyarita ka Mama Neng segala-galana. Oh, gitu. Nah, Ibu ada ngomong ka Imasnya. Mengke penting atuh maneh adek ngintai mah, da wah kieu mah moal aya atuh. Har, nah Mama Neng apal moal aya ya teh. Bawa Mama Neng. Komplotana nyalai atuh maneh teh sok sangeunahna eta teh. Terus, nah atuh Mama Neng apal ya teh? Nya mikir we atuh maneh teh make logika Imas, ya dengekeun anu jahat mah moal beraksi berang-berang, pasti lagi penting-penting. Kecuali anu berdasi atau beda deui beda urusan. Bisa jadi sih. Ya enggak sah Mama Neng balik-balik. Hayo Ayo. Si Imas meni gawe teh nya ngintai pengintai. Meni cewek kieu mah ngarujak ngeunah lain ngintai Ya enggak sih atuh engke penting. Suruh eta. Alas ya, eta mah nu ngintai Mas Ratna. Celana pendek, pakai jaket, pakai helm, alah. Tapi nah, eta mah aja pernah ninggalin ya. Alah sih, si eta nongnya Mas Ratna. Emas kudu kumaha ya mah? Emas kudu bertindak tapi kudu kumaha ya. ST, pedagang ST tapi ST. Alah, aya naon ieu teh Ece Imas? Abdi disutkeun ieu teh. Aya naon? Gandeng, itu penjahat. Aduh ala ieu, nu laras ieu teh Ece Imas. Ingson. Si eta mah nya disut teh kalau kamu ngomong kanan. Penjahat. Hampura Ece Imas. Imas boga ide. Ora pulang ulum ya dinya. Si ku aing, sak buru mau kada. Mana jadi ya aduh sak buru tidak mana ya tidak namanya sak beladi sok. Alah sak hampuranya itu bonsahat sok. Duk. Siap mari pisan. Aduh, Cik Imas tong tarik ting eta budak batur karunya bisa nyari holong. Naon ieu teh nya meni asa garenjeleuh kieu. Alah bae teh naon Jois. Tuman ya mah. Imas, naon ieu? Alah, nah eta jeung dibungkus sagala eta saha dibungkus? Imas, Eta pelakuna mah Neng cicing mana tuh? Pelaku iya pengintai rumah si Ratna cicing. alah nu bener ya teh Imas, tong ngabohong ya. Bener apa Neng cicing tuh ya? Nah, mun cenah mana? Naon?
Eta cenah pengintai Mas Siratna geus ketangkap tuh, dibungkus geuning. Alah, anu bener. Kelatunya orang buka kamera, orang video kan yang konten lumayan. Sok orang buka. Gak siap ya boy semuanya, siap gak siap. Sok atuh Imas buka maneh jadi penasaran ya. 1, 2, 3 orang buka. Alah. Tuh ban bener mana nih? Imas tadi kecuriga si pelakunya. Maaf ya, saya tidak bermaksud tanya. Alah. Ari mana tukang paket? Jeung nginta Imas Siratna segala meni gawe mana? Lain OA mana tuh sok? Buru jawab yo. Imas dieu geura. Buru jawab. Imas jigana bakal viral sebenarnya saya ini suka lah sama rumah yang ini. Jadi saya mengintip teh. Soalnya kalau bertemu langsung saya itu malu teh. Lah. Hah, ya teu meunang kitu ya. Jeung ngintip Siratna teh cicing sorangan. Teu meunang. Iyalah, saya mengaku salah. Maafkan saya tanya. Lah. Alah, bisa dimaafkan. Mana geus nyieun warga Imas teu tenang eta jadi teh bisa dimaafkan mana teh. Nah, jeung warga Imas sagala ieu teh. Naon maksudna Imas? Nyimpan Imas teh calon ibu RT ieu. Jadi membiasakan heula gitu. Halo warga. Oh, gitu. Ini kaosna teh ais Imas. Jadi udah dikumahakeun atuh eta teh Imas geus kapanggih kitu. Kumaha kan ya Imas ge bingung. Geus atuh lari kieu mah. Salam olahraga. Aduh, Cik Imas entong kawas kitu karunya eta teh budak batur. Alah, tuman meni karunya dek duluan wae. Astagfirullahalazim. Nya bade atuh. Hiha. Serang. Wah. Har itu si Esa kadon miluan. Menggeus ya. Nah, kadon kareri geranya berarti. Sok Imas, sok semangat Imas Esta sok. Hamba kata huluna sok buru. Ieu mah kadon sarwana dasar nurus tunjung. Salam olahraga miluan mah menenge.